tina hatena keluar tina lisana. Punten cek sepuh baheula mah budak eueuh nu wani tangkah kakolot terus mah nya bapak pan teh budak baheula kolot ayeuna pan nya emut mun ka sepuh bapak teu wantun ninggal kana pameunteuna ku bakatina ajri non margina urang sepuh murang kalih kapungkur teu wantun ninggal kana pameunteun sepuhna sabab sepuh kapungkur mah tos ngagaduan amalan anu istiqomah beda sareng ayeuna pan nya tos kaganggu beres salat maghrib teh nonton TV bola eueuh tah cicing di masjid teh kapungkur bat aya TV kamu salat teh disebat teh musola tajuk ka tajuk teh kalanggar aya nu sebat langgar tajuk tara kaluar deui di maghrib teh ka isya teh ngadon maca tahlil maca ayat 7 ayat 10 ngadon di dinya teh di masjid teh durutinkeun dukeun ka isya tarawih deui sepuh kapungkur teh tah kumargi teras-terasan diamalkeun lamun patuh dinten cariosana teh kamurang kali teh didangu eta hikmah di dinya nemawi para kiai para ulama nah cariosana teh didangu Pak mari gaduh hikmah jadi hikmah teh ya kalau anu dipasikeun ku Gusti Allah ilmu nafi anu dipasikeun ku Gusti Allah ka orang-orang anu khusus tina hikmah teh hikmah mah tina amal solehna tina istiqomahna cariosana teu seueur tapi anjeunna berbobot cariosanana ya jiwangtos pimbanos sumping ka pun guru di alpaliin silaturahmi pangersa nyarios ka abdi ieu cing atuh diajar tahajud bahasana mung sabaraha kalimat cing atuh diajar tahajud 4 kalimat Pak eta abdi ujug-ujug hayang tahajud padahal urang teh maca kitab mineng jeung santri ngabahas tentang padilah tahajud da apal urang kana padilah tahajud teh bahwa tahajud kieu padilahna kieu gitu tapi da teu asup ladang urang mah eta ajengan nyarios cing atuh diajar tahajud ngan sakitu nyariosna teh dan nyerep kana hate sanes cariosanana tapi naon ninggal jalmina nu nyariosna margi anjeunna kaluarna tina mana kaluarna ge lebetna kana mana upami saur Abah Anom saurna teh kitu nya upami cariosan tina mana lebet kana mana upami cariosan tina lisan kana ceuli we dak upami teh mah pangaosan rek muludan nek rajaban hehe deui asa naon geus ngaji teh muludan geus meunang naon teuing we beres muludan beres rajaban untuk salat loba keneh beres muludan beres rajaban untuk puasa loba keneh naon margina da teu aya hikmah di dinyana ajenganna teh aya hikmahna teu kaluar anu aya hikmah mah cariosana teh teu seueur teu gaduh non teu aya intonasi teu aya ieu pangge carios dakwahna teh teu menggebu-gebu biasa we tapi anjeunna sakali nyarios dipidamel ku jamaahna ngapungkur aya hiji ulama